Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari teh hiji pasal fil auqati anu tetep pasal dina martelakeun pirang-pirang waktu allati anu tukrahu anu dimakruhkeun naon as-salatu salat fiha dina itu allati tahriman kalawan makruh tahrim. Kama saperti hukum fi raudhati anu tetep mah dina kitab raudhah. Wa syarhil muhadzabi jeung dina kitab syarah al muhadzab huna dina ieu bab wa bitanjihin wa tanjihan jeung kalawan makruh tanjih kama seperti hukum fit tahqiqi anu tetep ma dina kitab at-tahqiq wa syarhil muhadzabi jeung dina kitab syarah al-muhadzab fi nawaqidil wudu'i dina bab nawaqidil wudu' pirang-pirang perkara anu ngabatalkeun kana wudu. Makruh salat dina 5 waktu kalawan makruhna makruh tahrim. Pertelaan tahrim jeung tanjih kelah dina sarah. Jadi simpulna mah teu sah salatna dina eta waktu lamun teu aya sabab mutaqaddimah. Tapi ceuk dina kitab tahqiq mah jeung sarah kitab al-muhadzab makruhna teh lain makruh tahrim tapi makruhna teh makruh tanjih. Tinggal sarahna paslun hada paslun fi bayanil auqatil lati tukrahu anu dimakruhkeun naon as-salatu salat fiha dina itu allati teh auqat teh walatan akidu jeung teu narima jadi itu salat. Urang nganyahokeun bedana antara makruh tahrim jeung makruh tanjih. Jajaran kadua ti hanap. Wal parku jeung ari bedana baina karahati tahrimi antara makruh tahrim wa karahati tanjihi jeung makruh tanjih. Anal ula eta saestuna anu kahiji teh berarti tahrim. Tak tadi eta nerapkeun ieu ula al isma kana dosa. Jadi makruh tahrimah lamaksakeun dipigawe jadi naon? Wasaniatu jeung ari nu kadua berarti tanjih. La tak tadi eta henteu nerapkeun ieu saniyah hu kana itu isma kana itu dosa. Wa inna ma asima jeung pastina dosa jalma huna dina ieu tempat hatta anal qauli sehingga netepan kana kaul bi anal karahata kana saestuna makruh litanjihi karena tanjih litalabbusi eta tetep karena tandang bil ibadati kalawan ibadah al pasidati anu pasid. Wal parku jeung ari bedana baina karahati tahrimi antara makruh tahrim wal harami jeung haram ma'a anakulan sarta saestuna saban-saban sahiji yak tadi eta nerapkeun ieu kulan al isma kana dosa anna karahata tahrimi eta saestuna makruh tahrim ma eta perkara sabatat anu tetep ieu emak bidalilin kalawan aya dalil yahtamilu anu narima pantes ieu emak at-ta'wila kana ditakwil. Wal haramu jeung ari haram ma eta perkara sabata anu tetep ieu emak bidalilin kalawan dalil qat'in anu bangsa qat'i. La yahtamilu anu teu narima pantes ieu dalil at-ta'wila kana ditakwil. Min kitabin nyatana tina kitab aw sunnatin atawa tina hadis aw ijma'in atawa ijma' ulama aw qiyasin atawa qiyas. Wa hum satu awqatin jeung ari 5 pirang-pirang waktu la yusalla eta teu meunang disolatan eta teu meunang
dipigawe salat eta teu meunang dipigawe salat piha dina itu khamsah naon illa salatun kajaba salat laha anu eta tetep pikeun ieu salat sababun ari sabab imma mutaqaddimun bohnaha sabab anu ti heula kalfa itati saperti salat anu lepot au muqarinun atawa sabab anu ngabarengan ka salatil kusufi saperti salat samagaha wal istisqai jeung salat istisqa. Lima waktu teu meunang salat dina eta waktu lamun eueuh sabab mutaqaddimah seperti salat asar berjamaah ngan memeh salat asar teh teu kaburu migawe qobliyah maka sabada salat asar menang migawe qobliyah ngodoan kana qobliyah kitu teh lamun jelema sok naon biasa sok salat qobliyah asar ta eta mah aya sabab ngaranna sabab mutaqaddimah atawa umpamana urang teh subuh kaberangan hudang sare teh jam 7 setengah genep leuwih eta mah meunang ngodoan atawa salat duhur teh teu kaburu salat duhur kasarean aya nu salat asar berjamaah ngilu we heula salat asar berjamaah beres berjamaah asar tuluy ngodoan duhur eta mah teu naon sabab aya sabab mutaqaddimah. Sabab muqarin mah saperti naon samagaha tawa salat istisqa jajaran kalima qauluhu hamsatu awqatin eleh huwa ari ya qauluhu aula eta leuwih utama min addi ghairihi tibatan bilangan lian aladi ya qaulihi lain aladi laha pikeun itu auqat salasatan kana tilu bija 5 kalawan ngajadikeun waktu ba'da subhi dina sabada subuh ilartifai nepi ka narima naik waktan kana waktu wahidan anu sahiji wa ma jeung waktu badal asri anu tetep ma dina sabada asar ilal gurubi nepi ka surup panon poe kadalika kitu deui saperti waktan wahidan li annaman karna saestuna jalma lam yusolli anu teu salat man asubha kana subuh hatta tolaat sehingga keluar bijil naon asamsu panon poe awalam yusolli atawa teu salat man al asro kana asar hatta gurubas samsi sehingga surup panon poe sehingga surup naon asamsu panon poe tukrahu tah dimakruhkeun lahu pikeun man naon as-salatu salat wa hadza jeung ari ieu tukrahu al istifadu eta di ala faidah ala adiha kana ngitungna itu auqat salasatan kana tilu wajada jeung nambahan sabaduhum sapalih ulama waktaini kana 2 waktu akharaini anu sejen duanana wahuma jeung ari itu waktain ba'da tulu'il fajri eta tetep sabada bijil fajar ila salatihi nepi ka salatna itu fajar
wa badal maghribi jeung sabada maghrib ila salatihi nepi ka salatna maghrib. Istiwa mah kecuali poe Jumaah lain iis wae. Wal masuru jeung ai kaul masur fil madhabi na madhab anal karahata eta saestuna sifat makruh fihima dina itu waktaen litanjihi eta tetep pikeun makruh tanjih ma'al in iqadi sarta narima jadina itu salat. Wa kadzalika jeung nya kitu deui tanjih waktu iqamati sholati ari waktu ngadegkeunana salat. Payukrohu maka dimakruhkeun naon annaflu salat sunat fihi dina itu waktu iqamati shalah. Tanjihan kalawan makruh tanjih ma'al in iqadi sarta narima jadina itu salat. Geus rek ngadeg salat berjamaah ari ieu kala kadar salat sunat heula gitu. Teu makruh eta ge ngan tanjih. Wala yaridu jeung teu datang naon waktu su'udil khotibi waktu naikna khotib alal minbari kana minbar li khutbatil jum'ati pikeun khutbah Jumat lidzikrihim karena nuturna ulama lahu kana itu waktu su'ud fi babil Jumat. Qauluhu la yusolli fiha asaro non teh 5 karena hadis rawa nu ngariwayatkeun hukana itu masa Muslimun an Aqabata bani Amirin. Kieu hadisna salasu saatin ari 3 pirang-pirang waktu kana eta buktosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha eta nyarek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ka urang sadaya an nusollia kana yen salat urang sadaya pihinna dina itu salas ao nakburu atawa nguburkeun urang sadaya pihinna dina itu salas mautana ka anu maot ti urang sadaya. Hina tatlu'a tegesna kahiji dina waktu bijil naon asamsu panon poe bajigotan bari anu moncorong hatta tartapi'a sehingga yen narima naik ya samsu. Hiji tah. 2 wahina yakumu jeung dina nalika ngadeg saha qaimud dohirati puntennya sanes saha naon qaimud dohirati onta anu nangtung karena banget panas. Onta anu nangtung karena banget panas. Hatta tamila sehingga yen condong naon asamsu panon poe. Wahina tudipu jeung dina waktu condong itu samsu lil gurubi karena rek surup. Wa qaimud dohirati jeung ari qaimud dohiroh huwa eta ari qaimud dohiroh al ba'iru eta onta yakunu anu bukti ieu ba'ir barikan eta anu ngajerum lamun kuda mangahiem naon ari onta tuh ngaderum mun sora sapi geuningan moh geuningan gitu. Payakumu maka nangtung itu ba'ir min syiddati haril ardi tina sabab banget panasna bumi. Watudipu ari lapad tudip watadipu ari lapad tadipu bipati ta'i al musannatib min paukin sumadodin tuludod mujamatin sumaya musadadatin tahtiyatin wapain jeung pa fi akhirihi dina akhirna itu tadipu
li auqatin pikeun pirang-pirang waktu wa asluhu ari asalna tatadoyapu eta tatadoyapa eta lapad tatadoyapa ayata milu tegesna condong. Ini lewatan sejajar aya waqad jaa fil hadis aya waqad jaa jeung nyata datang fil hadis dina hadis naon ana samsa saestuna panon poe tatlau eta bijil ieu samsu wa ma'aha bari eta tetep sartana ieu samsu kornus syaitoni ari tanuk setan. Paidar tapaat maka di mana-mana naik itu samsu paroko tah misahan itu setan ha kana itu samsu. Paidas tawat maka di mana-mana papak ieu samsu corona tah ngabarengan itu setan hakana itu samsu. Paida jalat maka di mana-mana leungit itu samsu paroko tah misahan itu setan hakana samsu. Paida danat maka di mana-mana deket itu samsu lil gurubi kana surup corona tah ngabarengan itu setan hakana samsu. Paida gorobat maka di mana-mana surup samsu corona tah ngabarengan setan hakana itu samsu. Rawahu kana hadis saha Asy-Syafi'i bisana dihi wal muradu jeung anu dimaksud bi korni syaitoni kulapad kornus syaiton ra'suhu eta huluna itu setan. Fa innahu maka saestuna setan yudni eta ngadeukeutan itu ngadeukeutkeun itu setan hu kana itu ra'sahu minasamsi tina panon poe wa fi hadhil awqat liyakuna as-sajid lahu fi hadhil awqati dina ieu pirang-pirang waktu liyakuna supaya ente bukti supaya bukti saha sajidu jalma nu sujud laha kana itu samsu kasajidi seperti anu sujud lahu ka itu setan. Enak kahanap mah dina kurung kalpa itati. Kalpa itati misalun 5 lahu eta tetep kana ieu mah sababun mutaqaddimun ari sabab anu teu. Fa inna sababaha maka saestuna sababna paitah al waktu eta waktu al madi anu kaliwat sawaun sarua bae kanat bukti naon al paitatu anu lepotna fardon eta fardu aw naflan atawa sunat li annahu karna saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat eta netepan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal asrina sabda salat asar rakaataini kana 2 rakaat wa qala jeung dawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapad huma ari ieu rakaatain allatani eta anu ba'da duhri anu tetep sabada duhur. Jadi Nabi ngodoan qobliyah ngodoan ba'diyah duhur dina sabada salat asar. Wa misalul paitati jeung eta tetep saperti anu salat nu lepot salatul janazati ari salat janazah wal mandurati jeung salat anu di nadarkeun wal muadati jeung salat anu dibalikan deui wa sunatil wudu jeung salat sunat wudu wa tahiyati jeung salat tahiyatul masjid malam yadhul dina salagi teu asup jalma al masjidah ka masjid bi waqtil karahati dina waktu nu dimakruhkeun bi niatiha kalawan niatna itu tahiyah pakot tungkul. Fal awalu maka ari anu kahiji minal khamsati tina anu 5 as-shalatu eta salat alati anu
La sababa nu teu sababna eta tetep lahu pikeun alati. Ida puilat di mana-mana dipigawe itu alati teh salat teh nya. Ba'da salati subhi dina sabada salat subuh. Wa tastamiru jeung tumrus naon al karohatu kamakruhanana hatta tatlu'a sehingga yen bijil naon asamsu panon poe. Pal awalu nu kahiji tina anu lima teh makruh tahrim teh nyaeta lamun teu aya sabab. Jadi nu kahiji tina makruh tahrim teh mun teu aya sabab. Rek sabab muqarin atau sabab mutaqaddim. Iraha waktuna ba'da salat subuh nepi ka bijil panon poe. Tah ba'da salat subuh nepi ka bijil panon poe lamun teu aya sabab rek muqarin atau mutaqaddim maka didinya salat hukumna makruh tahrim. Asani ari nu kaduana salatu eta salat ingda tuluiha dina nalika bijilna itu sams. Idza talat di mana-mana bijil samsu deh. Hatta tatakamala sehingga narima sampurna itu sams. Wa tartafi'a jeung narima luhur ieu sams. Qadra rumhin kalawan ukuran satumbak. Pi ayal aini dina piro yil aini dina paningali panon. Sok. Kedua, makruh tahrim dina waktu kaluar panon poe nepi ka sampurnana eta panon poe ukuran satumbak. Kira-kira matahari atau panon poe geus nepi kana ukuran satumbak 7 tumbak. Qadra rumhin ukuran satumbak. Sabaraha ukuran satumbak teh? Dina sarahna hatta tatakamala tengah-tengah aya pitulu'i aya wa qaluhu wa tartafi'a aya bada dalika huwa min jumlatil ghayah wa qalu qadar rumhin wa huwa jeung ari qadar rumhin sab'atu adru'in eta 7 pirang-pirang siku bidira'il adami kalawan sikuna bangsa Adam takriban kurang leuwihna kalawan kurang leuwihna. Jadi satumbak teh saukuran 7 siku. Lamun sasikuna setengah meter berarti qadra rumhin teh tingali we matahari kira-kira geus nepi kana ukuran naikna teh 3 meter setengah. 3 meter setengah we. Di mana ngukur 3 meter setengah teh? Ngukur 3 meter setengah teh ti luhur gunung. Atuh lamun geus nepi kana ukuran 3 meter setengah maka eta teh asup waktu duha. Atawa nu disebut ya sok urang mah naon ngaranna teh isyraq teh. Tah lamun geus nepi kitu kakarek meunang migawe salat. Salat subuh adzan subuh jam sabaraha ayeuna?
Jadi ngukur 3,5 meter teh tina luhur gunung. Ayeuna lamun ku jam adzan subuh kota Bandung ayeuna jam 4:18. Tambahan we sajam setengah. Berarti sajam setengah teh lamun jam 4:18 sajam tambahan sajam setengah jam sabaraha? Jam 5:48. Berarti jam genep kurang 12 menit. Tah jam genep kurang 12 menit eta teh asup waktu isrok. Waktu isrok eta teh ihtilaf kan, ceuk Ibnu Abbas mah eta teh waktu duha teh ya gitu. Coba we isukan ajaran jam genep keluar, coba tingali matahari tina luhur gunung sabaraha meter jangkungna jam genep kurang 12. Jadi ngitung bijil kitu, ngitung surup oge kitu. Lamun ente ngitung surup tingali gunung. Eta gunung kan lamun matahari asup siga asup ka jero gunung gitu geuninganna. Hanapeun gunung. Jadi sarua kitu. Pokona mah lamun ieu gunung cu tuh tingali ce. Ieu teh gunungnya, ieu matahari gitu. Ieu gunung ya muncuguk. Ieu matahari aya keneh gitu. Di mana tuh nyontokeunna? Tah lamun ieu geus keteka tingali geus kitu tah. Ah, berarti itu surup gitu. Paham teu? Asali suari anu katiluna salatu eta salat. Ida naon teh? Ida stawat di mana-mana manceran. Itu sams hatta tajula sehingga yang lingsir itu sams an wasati samai tina tengah-tengah langit. Wa istasna jeung di istisna min dalika tina itu waktu salis. Tingali nasarahna aya qauluhu wa istasna min dalika ay minal waqti salis. Naon yaumul jum'ati poe Jumaah fala tukrahu maka teu dimakruhkeun naon salatu salat fihi dina itu yaumul jum'ah waqtal istiwa'i dina waktu istiwa. Wa kadza jeung eta tetep saperti itu yaumul jum'ah haramu Makkah ari tanah haram Mekah. Al masjidu tegasna masjid, tegasna masjidna. Wa ghairuhu jeung lian masjidna. Fala tukrahu maka teu dimakruhkeun naon as-salatu salat fihi di itu harami Makkah. Fi hadhil awqati dina ieu pirang-pirang waktu kulliha tegasna sakabehna awqat. Sawaun sarua bae sholat naha sholat jalma sunnata tawafi kana sunat tawaf au ghairiha au ghairoha atawa lian ieu sunat tawaf. Tilu waktu makruh tahrim teh nyaeta dina waktu manceran nepi ka lingsirna panon poe tina tengah-tengah langit kecuali dina poe Jumaah. Poe Jumaah mah sok sanajan waktu manceran eta mah tetep menang salat atawa di tanah haram Mekah eta mah rek tawaf rek salat dina waktu manceran tetap menang-menang wae eta mah. Sarahna jajaran kadua ti Hanaf fala tukrahu maka teu dimakruhkeun aya li khobarin karena hadis ya bani abdi manapin hai bani turunan Abdu Manap la tamna'u ulah nyegah aranjeun kabeh ahadan ka hiji jalma topa nu tawaf ieu man bihadal baiti di Baitullah wa sholat jeung salat ahad fihi di bait ayata saatin dina waktu mana wae saa karep ahad
min lailin nyatana tina peuting aw naharin atawa beurang. Rawahu kana hadis sa Turmudi wa ghairuhu jeung lian Turmudi. Wa haraja jeung kaluar bi harami Makkah kalawan lapad haram Mekah naon harumul Madinati tanah haram Madinah. Bahwa maka ieu haramul Madinah ka ghairihi eta tetap saperti lian haramul Madinah. Wa kadzalika jeung eta tetap saperti ieu haramul Madinah Baitul Muqaddasi ari Baitul Muqaddas. Pala yustasna maka henteu dikecualikeun naon as-salatu salat pihima di itu haramul Madinah wa Baitul Muqaddas. Naam bener pala yustasna. As-salatu ari salat di harami Makkah di tanah haram Mekah hilaful aula eta nyulayaan kautamaan fi hadil auqati dina ieu pirang-pirang waktu. Al makruhati anu dimakruhkeun hurujan karena keluar min khilafil imami tina nyulayaan ka imam malikin tegasna Imam Malik wa Abi Hanifah jeung Abu Hanifah. Wa rabi'u jeung anu kaopatna mimba di salatil asri eta tetep tina sabada salat asar hatta tagruba sehingga yen surup nepi ka yen surup naon asamsu panon poe. Wal khamisu jeung ari nu kalimana ingdal gurubi eta tetep dina nalika surup panon lisamsi pikeun panon poe. Faida danat maka di mana-mana deket itu samsu lil gurubi kana gurub hatta tatakamala sehingga narima sampurna naon gurubuha naon gorbuha surupna itu samsu. Tuluy waktu tahrim teh kaopatna dina sabada salat asar seperti ayeuna tah. Ya salat asar. Lamun teh sabab mutaqaddim atau sabab muqarrin nepi ka rek surup. Nepi ka rek surup panon poe. Teh waktu tahrim. Nomor kalima dina nalika rek surup panon poe. Malah tetep eta waktu tumerus nepi ka sampurna surupna. Qalu al-khamisu ajaran kadalapan ti luhur kasalapan. Ai ingda qurbil gurubi tegasna dina nalika deuketna surup. Wa huwa jeung ari ieu ingda qurbil gurub waqtul isfirari eta waktu kararoneng. Mun di urang mah layung eta teh. Wa in lam yusolli jeung najan teu salat jalma al asra kana salat asar tetap makruhnya. Fahadza maka ari ieu ingda qurbil gurub muta'alliqun eta nu cumantel bi zamani kana zaman. Sawaun sarwa bae wujida dipanggihan naon alfilu pagawean aula atawa henteu itu wujida. Lakin ingkana tetapi namun bukti jalma sholat eta sholat jalma al asro kana waktu asar kana sholat asar pal karohatu maka ari kamakruhan hinar idin dina nalikana itu ingkana sholat min jihataini eta tetap dina dua jihad. Wa in lam yakun jeung lamun teu sholat jalma sholat tah sholat jalma lamun teu sholat jalma lamun naon tadi tujuk sholat logatna. Wa in lam yakun jeung lamun teu bukti jalma kitu nya. Sholat eta sholat jalma hu kana itu asar pal karohatu maka ari kamakruhanana min jihati jamani eta tetep tina jihad zamanna.
Sakitu we heula lah sarahna mah teu ieu da wallahu